Ari masyarakat mah moal nempo kitab anu diaji ku santri, moal nempo kitab Akhlaqul Banin jilid 1, jilid 2, jilid 3, malingali kitab Ta'limul Muta'alim, kitab Ta'limul Muta'alim jeung kitab-kitab akhlak nu sanesna nu ditingali, nu ditempo ku masyarakat mah ucap, lampah, sikap, paripolah nu jadi santri. Komo deui pikeun pasantren anu aya di lingkungan masyarakat. Eta nu ditinggalina teh sanes kitab nu diaji ku santri, lain kitab nu diaji ku santri, tapi ucap, lampah, sikap, paripolah nu jadi santri. Matak janten santri mah kedah rada tiasa apik, rada tiasa ngajaga diri. Non margina emang anu ngaruksak ngaran santri teh da pasti ku santri deui. Jeung deui nya kitu oge eueuh deui nu ngajaga ngaran santri iwalti ku santri deui. Terus ayeuna urang jadi santri, isuk pageto urang bakal jadi alumni. Sok sanaos geus teu di pasantren deui, wayahna kedah apik dina sagalana. Saatos jadi santri aya nu langsung nikah, aya nu jadi padama, aya nu jadi tukang dagang, aya nu jadi guru, aya nu jadi pajabat, aya nu jadi naon deui tukang bangunan, aya nu jadi padama pabrik atanapi pelaut, aya nu jadi model jeung sajabana rupa-rupa. Sing emut da arurang mah baheulana kungsi ngaji, kungsi masantren. Sing emut yen kaunggulan anu ku Allah dibikeun seperti kapangkatan, katenaran, peran, kageulisan, kakasepan jeung sajabana. Sing emut eta teh lain ladang pikeun banggakeuneun, tapi eta mah ladang pikeun syukuraneun. Sakali deui sing emut kaunggulan anu ku Allah dibikeun lain banggakeuneun tapi syukuraneun. Nah,